Happy New Year. Tahun 2025 ditutup ku alhamdulillah, tahun 2026 dibuka ku bismillah, lancar sehat barokah, panjang yuswa, haji puroda, umroh bisa, saldo tak terhingga, sawah lega, imah 2, mobil loba, kontrakan loba. Indah nang hayal, masya Allah. Insya Allah tina hayalan jadi kenyataan. Oh mohonnya ieu teh di Pantai Karangtaulan, tepatna teh di Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ke ku abi disepil harga tiketna sabarahannya. Pokona mah endah pisan, tiasa kangge gogoleran, tiasa kangge botram sareng palawargi. Mangga ditinggal heulanya. Atau sayugi musola, teras teh panginten tempat parkir anu luas, sareng deuhan panginten aya jajanan anu sagala aya. Tiasa dipesen, tah ieu panginten lanjut perjalanannya urang ngojay saurna. Ngojayna di Pantai Sindangkerta. Pantai Sindangkerta sami tiasa botram di ditu, raos pisan pokona mah. Tuh ieu oge si aja nuju ngojay, sang teteh Meka nuju ngojay di dieu raos pisan. Upami musim liburan mah pasti seueur pisan aja besti anu ka pararantai komo ayeuna tahun baru, libur panjang. Mangga upami hoyong disepal-sepil ku abing kewelah disematkeun atunya alamat anu tadi Pantai Sindangkerta sareng Pantai Karangtaulan leres teu. Mangga Cebesti di kantun wilujeng liburan Cebesti. Bye bye.